Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana kitab Qurratul Uyun halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyariosa Ibnul Arabi wa kana sareng kabuktosan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu eta nyubadanan Kanjeng Nabi kula muslimin kasakur jama muslim palama fasadat maka samangsa ruksak naon mukasibun nasi pakasabanana jalma waniati jeung pirang-pirang niat arroha maka mikangewa sahal ulama lidi almunsobi kajalma anu ngabogaan kapangkatan naon ayat tasarroa yen ngagelarkeun ieu lidi lil ijabati kana nyubadanan ila ala suruti kecuali netepan kana pirang-pirang syarat. Hada arieu walaesa jeung teu aya di sunnati dina sunnah naon ijabatuman nyubadanana jalma yut'imu anu ngayakeun kadaharan ieu jalma mubahatan barina arah-arahna nyeun kabanggaan o takallufan atawa karipuhan bal jaa balik datang naon annahyu larangan andalika tina ieu ijabah nyubadanan kana pangulemna. Syaur Ibnu Arabi bahwa Kanjeng Nabi kantos ngahadiran atawa nyumponan kana pangulemna sakur jalma Islam ketika ieu jalma muslim ngulem ka Kanjeng Nabi. Tapi ketika palama pasadat mukasibun naswaniyat samangsa usahana ieu jalma teh usaha nu teu bener padang usaha kasabna atawa teu balaleuneur niat ngonangna teh maka karohal ulama para ulama mikangewa ka jalma nu ngabogaan kapangkatan itu mikangewa ka para ulama kana yen ngagelarkeun nyarakeun kana ijabah atawa nyubadanan kana pangulemna jalma-jalma anu teu bener itu mikangewa ngamakruhkeun para ulama kecuali ala surut kecuali aya pirang-pirang syarat bisa dihadiran pangulemna anu ngondang ketika supaya hadir dina makanan itu aya sababaraha syarat. Ada walaisa fi sunnah tapi dina ieu ngahadiraran teh teu kaasup sunat. Itu teu kaasupkeun sunat bahkan laisa fi sunnah ijabatu man yut'imu mubahatan au takallufan. Teu aya dina hukumna sunat ngahadiranana nyumponanana ka jalma anu ngayakeun daharan karena arah-arah tujuanna kebanggaan atau kumagungan atawa ngonang jalma nu ngonang punya makanan hek makanan teh ladang karipuhan merdih gitunya riripuhan belaan nganyuk ngahutang ta eta hukumna teu sunat ngahadiranana ge bahkan saur ulama bal jaa annahyu andalika hukumna eta teh datangna teh ngalarang urang datangna ka jalma nyumponan
kajama nungonang teh belaan maksakeun nganyuk ngahutang niat sejak kumagungan larang hadirna oge gitu saur para ulama. Warwa al Baihaqi marfu'an, Imam Baihaqi nyarioskeun ngariwayatkeun kalawan baridan dina hadis marfu al mutabahyani pitoam layu jabani, ari jalma anu nyieun kabanggaan jalma anu kumagungan pitoami dina dahareun ondang serba hayang katangar gumede magungan, maka jalma anu sok nyieun kebanggaan kitu layu jabani teu meunang di cumponan ulamna teu kudu dihadiran saur Imam Baihaqi mah. Bahkan dahareunana ge walayu kalu tu'amuhuma ulah dahareunana oge. Dahareun lamun jalma niat sejak kumagungan eta ngonang kana makananna teh. Ai al mutafakhironi tegasna jalma kumagungan bitu'ami kana tuangeun bigori niatin solihatin kalawan teu aya niat anu sae. Niatna hayang pamer, hayang kumagungan, gumede gitu. Ta urang teu wajib ngahadiranana oge, bahkan makananana ge tong dituang saur Imam Baihaqi mah. Lajengkeun faidatani ari ieu eta dua faidah. Al ula ari nu kahijina zakaro eta nyarioskeun sa Asyariful Husaini fi syarhihi Syarif Syekh Husain dina sarahna Syarif Husain ala mandumin Ibnu Imad kana nu dinadomkeunana Ibnu Imad anahu sanyana kalakuan sareng tingkah lama iltaqiya eta samangsa-mangsa pepenak patepung sa Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam bihawa sarta Nabi Hawa sarta Siti Hawa waroat sarang ningal ieu Siti Hawa ka Adam mimba tina sabadana ieu tepung rofaat maka narikeun ieu Siti Hawa saotaha kana sorana Siti Hawa parhan kalawan bunga bihi bunga parhan ngabungahkeun bihi bunga kusabab penak jeung Nabi Adam bikalami goerin mafhumin ku cariosan anu teu kapaham yusbihu nu nyarupaan ieu kalam goer mafhum az-zaghorit kana az-zaghorit palidalikola nyarios ieu Syarif Husain palidalika takulantaran kitu jarot berjalan naon adatul mar'ati kebiasaan istri anna hasanyana mar'ah idza farihat eta di mana-mana bungah istri wahasola jeung hasil hapikeun istri naon sururun kabungahan zagorotat maka sok ngajerit sok jejeritan ya istri wa idza hazanat jeung di mana-mana prihatin istri walaulat maka sok ruah ribeuh ya istri maksadna faidatani dina ieu ari eta dua faidah kahiji saur Syekh Syarif Al Husaini dina sarah kitabna Al Mandumah Ibnu Imad anjeunna nyarioskeun ketika iltaqiya Adamu bi Hawa ketika papenakna Nabi Adam sareng Siti Hawa begitu red Siti Hawa teh ninggal ka Nabi Adam mungkin setelah naon setelah lami dipisahkeun ku Allah diturunkeun ti surga ka dunia sababaraha taun teu penak begitu Siti Hawa tepang sareng Nabi Adam katinggal ti kajauhan red kudu Siti Hawa teh katinggal ropaat saotaha ngagorowok jejeritan eta Siti Hawa teh karena sorana narikeun saking bungahna pepenak sareng Nabi Adam bikalamin gari mapum gogorowokan jejeritan tapi henteu paham ku omongan cariosan anu teu kaharti nya nu disaruakeun yusbihu az-zaghoriyat
disarupakeun ieu gogorowokan teh disarupakeun kana jejeritan. Nah, nyarios ieu qala Asyarif Al-Husaini nyarioskeun takulantaran Siti Hawa waktos harita tos lami teu penak sareng Nabi Adam begitu penak jejeritan, maka saur Syarif Al-Husaini geus kebiasaan istri di mana-mana istri mah ketika menang kabungahan hasil pikeun eta isi kabungahan teh sok ngajerit, sok jejeritan ya istri. Jejeritan teh saking menang kabungahan. Ngan ketika ya istri saur Syarif Al-Husaini ketika istri menang prihatin kana langsaan maka sok luah riweuh istri mah. Asaniatu ari paidah nu kadua. Min hakil ngurusati eta tetep tina hakna panganten ala walidayha nu wajib ka inung bapana ieu arusah panganten istri ayu alima eta yen kudu ngawurukan atau mamatahan ieu waliday hak kaya panganten istri husnal ma'isati kana saena kahirupan wa adzaba al muasyirati sareng ngawurukan kana adab-adaban tata krama bergaul ma'ajaujiha sarta suamina ieu istri. Jadi nomor kaduana paidah nu kadua tina sebagian hakna seorang panganten istri kewajiban terhadap kedua orang tua na ieu istri ya. Berarti can panganten can diakadan. Jadi calon panganten istri kewajiban hakna nu jadi calon panganten istri kewajiban orang tuana ya orang tua si istri wajib kudu ngawurukan mamatahan kana saena kahirupan mamatahan kahirupan nu sae jeung ngawurukan mamatahan kana adab-adaban tata krama bergaul sareng suamina. Ta eta kewajiban nu jadi orang tua kedah mamatahan putrina. Seperti kumaha? Seperti kakuni lahu ardon yakun laki samaan. Cek ieu orang tua teh kanu panganten istri ka budak awewe kakuni maka kudu bukti anjeun istri lahu kanu jadi suami ardon eta ardon eta jadi taneuh yakun tangtu bukti ieu suami laki ka anjeun samaan kana jadi langit. Jadi bahasa mamatahan teh diibaratkeun hei istri awewe wayahna anjeun kudu jadi taneuhna maka lamun anjeun siap jadi taneuhna berarti suami anjeun eta bakal jadi langit. Wakuni lahu mihadan yakun laki imadan. Kedua, wakuni cek eta orang tua kanu jadi anakna wakuni jeung kudu jadi anjeun awewe lahu kanu jadi suami mihadan eta jadi amparan. Yakun maka bukti ieu suami laki pikeun anjeun ibadan eta jadi tihang. Kedua, anjeun awewe kudu jadi amparan di mana anjeun siap jadi amparan maka suami anjeun eta teh bakal jadi tihangna. Katilu wakuni lahu ummatan. Wakuni jeung kudu bukti anjeun awewe lahu kasuami ummatan kana ammatan kana jadi amat. Yakun tangtu bukti ieu suami laki ka anjeun abdan atau bakal jadi abid. Papatah nu katilu nu jadi orang tua terhadap anak istri na panganten istri. Cek ieu orang tua na teh wakuni lahu ammatan yakun laki abdan. Kudu jadi anjeun awewe terhadap suami anjeun teh ibarat seorang amat, seorang hamba sahaya amat. Maka lamun anjeun jadi amat, maka ieu nu jadi suami engke pikeun anjeun bakal jadi abidna. Awewe jadi amat, seorang hamba sahaya lalaki bakal jadi abid. Atak
si suami mah kumaha nu jadi istrina. Wakuni lahu muti'atan, wakuni jeung bukti anjeun awewe lahu kanu jadi suami muti'atan eta anu taat. Yakun tang tu bukti ieu suami laki pikeun anjeun toian eta nu bakal nurut. Aw nahu hada atau saumpamana ieu cariosan minal wasoya tina pirang-pirang wasiat. Oge kudu mamatahan deui nu jadi orang tuana, misalna mamatahana kanu jadi istri, panganten istri cek orang tuana, wakuni lahu mutiatan, hei awewe anjeun wayahna da geus diakadan ke ketika geus diakadan kudu turut taat terhadap suami. Ketika anjeun turut taat terhadap suami, yakun laki toyan, tangtu suami oge suami anjeun bakal turut ka anjeun. Lamun anjeunna turut terhadap suami, mata kerek suami turut ka anjeun kumaha lamun anjeunna henteu turut terhadap suami. Ta eta teh kewajiban orang tua, hakna seorang panganten istri rupa patahan heula dina adab-adaban bergaul, campur gaula istri jeung suami, kumaha mamatahana diantawisna nu paling penting bejakeun kudu jadi orang tua bahwa ketika saentos diakadan ku orang tua, kewajiban orang tua jadi pindah terhadap saha, terhadap suami. Matak seorang istri geus diakadan kudu turut taat terhadap suami, naon bae perintah suami kudu dilaksanakeun salagi eta perintah suamina henteu ngalanggar aturan Allah, salagi eta perintah suamina henteu maksiat ka Gusti Allah. Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring ngadugikeunna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarangan kedua majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.